wa minhum ma yad'unahu murakaban likaunihi minhu jajin qad rukiba farokiban in turid antalama waklibnati jatan bihi muqaddama yalzamu min tarkibiha bi ukhra natijatun ila halum majarra. Nah tinggal ikeun ya. Urang dina ieu pasol teh rek ngajelaskeun kana lawahikul kias. Tegasna kias kieu nya kalimah-kalimah qodiyah anu nyaruaan kana kias, tegasna anu dicantelan di kias. Oke, jumlahna aya 4. Jumlahna aya 4. Hiji engke disebutna kias murokab, kaduana kias istiqro, katiluna kias tamsili, kaopatna kias kholaf. Nah, ngan bakal dibahas dina ilmu mantek mangantilu nyaeta kias murokab, kias tamsili, jeung kias istiqro. Nya kias murokab, kias istiqro, jeung kias tamsili. Adapun kias kholaf ieu mangke henteu dibahas di dieu. Ngan tadi teh urang sanajan henteu dibahas, perlu urang kudu apal bahwa nu ngaran kias kholaf teh nyaeta isbatul madlub bi ibtali naqdihi. Nyata netepkeun anu disuprih, tegasna netepkeun natijah ku cara ngabatalkeun nakidna. Tah eta nu kitu disebutna kiasna kias kholaf. Kias kholaf. Tajol di dia bet wa minhum ma yad'unahu murakkaba. Sebagian tina lawahikul kias teh aya kias nu dingaranan kias murakkab. Kias naon cenah? Kias murakkab tegasna kias nu nomor kahiji teh kias murakkab. Nu kumaha nu ngaran kias murakkab liqaunihi min hujajin qad rukiba. Kias murakkab eta nyata kias anu kaayaan kiasna atau qodiyah nu kaayaan qodiyahna menang nyusunkeun tina 2 qodiyah atau lebih cukurang nama tina babaraha hujjah. Kumaha carana? Ieu cara urang nganyahokeunana gampang urang tinggal nyusunkeun bae lamun urang hayang terang.